Ya Kang. Sing laras ya tuh Kang. Heureui Kang, heureui. Oh. Nah ya pergi naon gitu. Itu abdi teh peryogi kapol. Oh. Abi karosan eta di Kipri teh. Hah? Iya. Bos kapol na. Tuh aing ada Kipri nah kumaha kitu. Laras ya teh. Tuh aing ada Kipri nah kumaha sok ek peryogi naon ek peryogi kapol. Ya Kang abdi teh peryogi kapol bade ka bos Kipli, bos kapol. Pan aing jalmana. Lah. Timimiti nepikeun ka ayeuna nu balik ditanyakeun. Yo Kang sing leres atuh ya abdi geus capek. Aing jalmana ada Kipri aing. Menyabet kikieuanan atuh ieu. Nya aya bos kapol teu bisa ieu ngarawat buk-buk acan nepikeun cawig-wig kieu. Duh, aing ti tadi nangan imah bos kapol teu kapanggih. Ek nanyakeun eueuh we jalma ieu teh. Sugan ke dihareup mah tuh Anjir. Naona? Kang, Oi, abi teh nuju milarian ieu bumina bos Kipli anu gaduh kapol geuning. bos kapol. Tuh kaditu. Kayak di ditu aya pertigaan. Oh, di ditu aya pertigaannya. Pertigaan tuh dihareup di ditu. Kayak belok ke kiri. Belok deui ka kiri. Belok ke kiri lurus. Tah kita aya pertigaan deui belok kanan. Ieu teh Cibaregbeg ieu teh. Cibaregbeg ieu teh Cibaregbeg. Si bos Kipli anu boga kapol teh ya. Heeh, anu pendek bureut teh. Atuh apa urang ge jalma nama? Apana aku aing tuduhkeun tuh kaditu. Bener ieu teh. Ya, itu percayaan aing asli dia. Oh, iya asli dia. Pada unik banget nih. Nuhun atuh Kang. Heg. Ya. Ih, banget nyebut unik. Sesuai satu penik. Lurus, berarti lurus ke dia. Ke pertigaan belok kiri. Dia benar gitu. Aing asa curiga ieu mah euy. Lurus, pertigaan belok kiri. Pertigaan belok kiri. Ieu mah urusan pilih hendak ka makam ieu mah. Ah. Si kunyuk. Goblok ieu mah nu ngabejaana. Aing geus curiga ti tadi ge ieu mah. Kutu kupret. Ah si kunyuk. Moal kitu we buat tadi teh hantu. Nyo jurig we. Tina beungeut na geus betan anjing tapi kasebeleun. Bajuna bodas pias deh. Kunyuk. Itu udah ditanyakan gitu ya mah lembur teh asa aneh aing mah euy. Marah gitu ya mah. Ang, Kan? bade tumaros. Tumaros naon mana wi? Ieu teh laras Cibaregbeg ieu teh Ang. Mohon deras ya Cibaregbeg mah. Abdi teh tadi teh naroskeun nya. Di mana? Tadi dinya teh aya jalmi. Oh. Bodas-bodas betan. Coba pika sebeleun. Eta abdi disasabkeun ka makam geura. Ka makam. Mohon. Mohon da ketemu ka makam ka ditu mah. Apaan uhun? Abdi teh peryogi bade Asa. milarian bumina bos Kipli, bos Oh. kapol. Bumina bos Kipli mah kalandeh ditu Kalandeuh. Mohon. Ketemu mah ka makam budak. Oh berarti tos dilandeuh teh ka mana belokna? Ya ti dieu teh lurus. Mudun Mohon. kalandeh belok kiri aya balong ngajleng tah bade ka bos Kipli mah ka dinya. Hah? Kumaha Kang teh? Mohon ka dinya rarasa. Nah kumaha ieu teh? Lurus belok kiri aya balong ngajleng. Kering ieu mah. Kapan nuhun ka dinya jalan Dah. Lieur aing nanya ka nu kieu deui. Ih, jaman teh engko nanyakeun jalan. Pilih bejaan kakang ngutruk. Cek aing ge ieu lembur rada aneh. Geus 2 jalma ku aing ditanya nu icreug hiji acan. Tadi nu hiji ku aing disasabkeun ka makam kunyuk teh. Anu hiji ditah ngajleng ka balong. Sugan lalieur nya. Anjing teuing aing. Iya sugan ya. Awas. Ka warung mah rada waras meureun deui warung mah nanyakeun teh. Kang, punten bade tumaros. Oh, kumaha? Ieu teh leres lembur Cibaregbeg. Oh, di dia kumaha gitu, Ang? Oh, kan tadi teh abdi teh milarian iya ya. Bos Kipli,
Oh, Bos Kipli. Mohon tadi abdi teh naroskeun di ditu tuh aya jalmi nganggo Mohon. acuk bodas Mohon. betan. Mohon. Mohon. Abdi eta disasapkeun ka makam. Oh. Aya deui hiji deui nya. Nya. Eta abdi titah ngajleng ka balong. Aduh. Tah sugan we tuh akang maleres Yo. gitu. Babari neangan si Bos Kipli mah. Mohon. Di dieu teh nya lurus. Lurus. Tuluy we lurus nya. Mohon. Tang ke aya mobil mentas we ang. Tadi dinya si Bos Kipli mah. Aya mobil mentas. Di dinya ke aya kapanggih ieu. Lurus we lurus tuluy ke mobil mah mentas we mobil. Dah, geuring sarua ieu mah. Aing geus nu balik ieu jalma. Sugan teu ideng jalma teh aing. Mun aya mobil mentas tuh modar aing. Ih, lieur anjing teh. Aing rarasaan teh capek leumpang ieu teh. Neangan ieu alamat Bos Kipli. Bos Kapol. Sampai anjing di teh. Gaya jalma hiji deui euy. Ih, komo itu japri gitu. Waras gitu eta. Ah, tanyakeun we heula. Oh, lauk para beul teh we. Para beak. Tuh sayang under daun sampu itu menang model dikeulin sampol ini. Kang, Naon, Kang? iya ya. Iya teh laras Kampung Cibaregbek. Mohon. Abdi teh bade milarian Bos Kipli. Budaya peryogi naon? Eta teh Bos Kapol rasa teh Bos Kipli teh. Mohon aya peryogi naon ya? Aya peryogi we. Yo, pan tadi teh abdi ditu naroskeun nya. Aya kajalmi hiji abdi disasapkeun ka makam. Terus Tah, anu kadua mah Kang, abdi teh di piwarang lurus, cenanya belok kiri, kemun aya balong, abdi teh di piwarang ngajleng. Kan keus teu leres eta teh Kang. Tah, anu katilu aya deui dipalih ditutu di warung angkringan. Nya, di dinya mah cenah sok we lurus ke lamun aya mobil langsung mentas. Ci atuh abdi modar cita kitu mah. nya sae meureun Kang pami kitu mah meureun tereh katabrak meureun tereh mawat meureun akang. Ya Kang. Sing leres we atuh Kang. Heureui Kang, heureui. Oh. Nah, aya peryogi naon gitu? Itu abdi teh peryogi Kapol. Oh. Abi karosan eta di Kipli teh. Hah? Iya. Bos Kapolna Tuh aing ade Kipli nah kumaha kitu? leres ieu teh. Tuh aing ade Kipli nah kumaha sok ek peryogi naon ek peryogi kapol. Ya, Kang abdi teh peryogi Kapol bade ka Bos Kipli, Bos Kapol. Heupan aing jalmana. Lah, pimimiti nepikeun ka ayeuna, nu balik ditanyakeun. Yo Kang sing leres atuh ya abdi geus capek. Aing jalmana ade Kipli aing. Menyabet kikieuanan atuh ieu. Nya ya Bos Kapol teh bisa ieu ngarawat buk-buk acan pikeun cawig-wig kieu. Terus masalahnya jeung akang naon? Masalah ayeuna buk aing teu beres atau kumaha? Urusan aing atuh eta mah. Abdi teh bade ka Bos Kapol, Bos Kipli. Aing. Atuh Kang tong ngaku-ngaku lah aing mah. Nah, nyebutkeun ngaku-ngaku kumaha pan aing jalmana Aisyah. Teu percaya keukeuh ti tadi ge nu balik di dieu mah. Oh, lieur aing mah. Nah, jalma kelat nahaon teuing pan aing jalmana. Aing geus anu balik ditanya teh ieu ngaku-ngaku buk cawig-wig kitu ngaku-ngaku Bos Kapol. Ah, ieu mah aya euy budak leutik masuk jujur. Nanyakeun ka dieu ku aing. Jang. Bau, Bau naon? bau suci ya. Ih, aing. Ieu deui budak keunan. Yo, Jang. Ek nanyakeun. Apal teu ka Bos Kipli, Apa? Bos Kapol? Pak, eta Om Ing. Oh, om sorangan. Budak masuk jujur euy. Ya, mana si bosna tuh? Kira jualan goruan lah. Oh, juga tuh tong lila. Kau Biasa nama budak masuk jujur euy. Laguan ku aing kieu lah. Aing geus capek rarasan teh. Om, ayo nu milarian. Saha? Bukan saha. Di mana jalmana? Di situ. Naon cenah? Nanya ke Kapol. Kapol. Sama tadi kitu nya. Nama tuh coklat itu. Mana Jang? Ya, Sia deui. Teu percaya ka aing. Nu bener atuh Jang aing ngabejaan teh. iya. Urang sia teh butuhna ka saha ka si Kipli? Oh, urang tek neangan Bos Kipli, Bos Pan Kapol. aing pantek tadi di bejaan aing Aisyah kunyuk teh. Sia teu percaya aing ngaran aing ku aing kudu ditembongkeun ku aing KTP aing. Heuh. Nu bener atuh Jang. Bener. Sia teh ngecet untungna teh ka aing nya.
ulah di dalam aina buk aing rajit atau kumahana ha. Sopan sia teh kayak gitu teh. Ieu teh bener ieu teh. Pan aing. Duh, Kang hampura. Hampura teh sia. Atuh da biasana makan bos mah kumaha gitu tah penampilanna teh harara teh. Terus aing kudu kumaha gitu? Emang Baik. urusan saha gitu? Atuh da ieu mah menit juga Tarzan. Tuh kumaha aing wae, nah lain-lain urusan mana urusan aing ieu mah. Duh, hampura tuh Kang. Hampura. Hampura. Balik mos ya. Ih. Goblok teh.